Aku lari kencang ditarik rumah ujang, rasa hatiku senang, rasa lala. Wow. Sudah ku lari kencang tarik ke Mang Ujang, sudah ku lari kencang ditarik ke Mang Ujang, rasa hatiku riang, la 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 la. Kring nih tadi angkat. Nah ganti nomor gitu dah aki-aki teh. Teh angka imah diuran imahna teh. Nah ka mana jigna teh. Sono kuringna yang pang teh. Wow. Aduh. Cager. Aduh. Di teangan ka ieu mah digemok we teh. Diuret. Oh, dia dikunci. Oh, baik. Dikunci. Di telepon urang sababaraha kali. Hese teu diangkat. Tuh mawa telepon. Paingan atuh. Urat. Teleponan. Cugan ganti aya mah. Itu. Oh, nomoran baheula. Baheula. Syukur atuh lah bisa panggil dari di dia. Lain, itu di mana tes di mana? Justru ki geus lila kuringna yang panggil. Tapi imah masih di dinya kan? Masih. Oh, tapi diburat dingenan Dikunci. Oh, jadi si Aki teh aya nama beuki teh jukut. Wah. Beuki jukut. Ento atuh. Oh, keur naon atuh urang teh? Iya mah, keur kuda. Oh, keur kuda. Panjang teh keur dahar si Abah ganti ku jukut. Wah, asa kopi raku ieu mah keur si Abah hadar jukut, abong harga beas keur mahal. Aduh, eta teh. Lain eta teh, Bah, ngarit judulna teh nya. Lain eta make mah buku segala ngarit teh. Bah, ayeuna mah ngarit zaman modern. Oh, jadi meureunan jukut naon nu diala? Tah, Jukut naon nu teu diala? tah. Cek buku. Cek buku. Lain cek buku, tapi kurang dicatat. Rujit atuh, Bah. Ah, nyata ngalarujitna gitu ya. Jadi ngarit ayeuna mah meureun dituliskeun gitu nya. Nyaho atuh nama zaman modern, zaman mutakhir, segala rupa ge kudu dicatatkeun. Ki kacida teuing atuh ngalajukut ditulis ngajut sataun ge moal meunang sakorang beureunan. Ala aki-aki segala rupa ge kudu dicatatkeun. Wow, atuh riweuh. Ngalah hiji jukut ditulis, sakarung ge meureun kudu sataun mah atuh Ki. Ban engke ai dituliskeun mah bisa dibaca ku kuda. Oh. Jukut naonna. Jadi pinter meureunnya. Ngadidik kuda secara tidak langsung gitu. Bisi kuda teh ngahakan jukut weureu. Oh, halus gitu mah. Cek urang batak kuda teh kudu daek. Bener kuda teh kudu daek. Ngan kacida teuing kuring mah asa aneh satungtung nyunyuhun sirah nu ieu. Kakara kaya nu nuliskeun naon ngarit dituliskeun. Siga anu di pasar, kangkung, bayam, engko eta mah ditulis. Jik atuh kira-kira ari ngarit mah. Ah, atuh da lain kudu jelema wae, kuda oge kudu bisa maca. Rupa-rupa ya bagi teh. Lain kuring teh kiasa sayang nanya, inget kuda teh kitu tah. Nanya naon, loba tunyu tanya kawas inohong wae. Anak kuring, incu lain anak incu. Boga naon ngan di sakola ku guruna. Cenah Ki ari anak kuda teh naon? Teuing cek kuring teh. Tana kabeneran panggil jeung si Aki. Nah, ini kacida-cida teuing nu kitu geus teh apal sakitu kolotna. Jadi anak kuda teh belo. Oh, belonya. Ai belo, masa inget kuring mah ieu pinang. Dina pinang ge aya pinang belo. Dina anak kuda oge disebutna belo.
Oh, Eta teh. jadi henteu setiap belo anak pinang. Henteu. Jadi anak kuda ge belo. Belo. Teu sarua jeung pinang nih. Iya, teh sarua. Oh, jadi belo atunya. Belo. Nah, wakanya oge belo. Belo. Wah. Ya, tinggal ayo atuh rekan panas nih.